Daun salam daun saga cakep. Nu ngajawab salam sing asup sorga. Amin. Hoyong asup ka sorga hoyong. Siap maut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anu ngajawab salam dia wih ti dia sing nincak tanah suci. Anu tengah jawab salam mudah-mudahan wih ti dia sing nincak tai. Mulanya sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Tabarukan bizikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa mujalasatu salihina wa rizquhu fi baladih. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sadayana masih semangat? Siap ngaji siap? Bigana geus rada tararunduh ieu. Cek ibu-ibu parang sate eta mubalik biasanakan ari ngaran mubalik mah jangkung badag kaset ari kurunyung teh jabah hideung. Aya cek ibu-ibu eta mubalik na hideung amat, masya Allah. Hideung-hideung ge laku, alhamdulillah. Memang kieu kaayaanana lamun ningali dina zahiriyah jalmina hideung jalmina ipis jalmina lemet kurunyung teh kos teh beda ayeuna ngarota nya kurunya manyun. Tapi ketika orang ningali zaman ayeuna Bu salaras nama ieu minangka anu karuru minangka anu aripis kudu bunga kudu bung. Naon sababna? Sabab lamun ningali dina zaman ayeuna nu keur mahal teh nu ipis. HP mahal, ipis mahal teu? Mahal. TV ipis mahal teu? Mahal. Berarti anu mahal mah nu notis hampura anu garenggot ya. Hadratul mukarram wal mukarramah al alim al alamah ad-da'ina ilallah. Dina wengi ayeuna urang sadayana dihadiran ku zuriyahna rasul, dihadiran ku cucuna rasul, maka ia acara sangatlah istimewa. Ku ayana kitu anu kusim abdi sangat dihormati sinarang ditedak doana sareng mudah-mudahan urang sadayana engkin di yaumil kiamah kenging syafaatna nyaeta zuriyah Rasul al-Habib al-Hamid anu parantos aya di bumina nyaeta nu disebatkeun tempat istirahatna
bahkan aya deui habaib-habaib anu parantos hadir dina ieu tempat, maka yakini bahwasanya ieu pangaosan ieu acara dina wengi ayeuna dipinuhan ku rahmat cinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina ieu tempat singengingkeun kucuran rahmat cinareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Oke tahilap anu kusim abdi dihormati sinareng dimuliakeun muratibul auqat, pengatur waktu, pemindah acara, garisnya ngeyeng MC cek budak ayeuna mingpin cacahan, ataupun bahasa urang nama protokol, garisnya ngeyeng ngagebruk ka handap. Sabab eueuh ai bahasanya ngeyeng mah ngagebruk ka luhur leres teu. Mudah-mudahan ia pengatur waktu, pemindah acara anu parantos masian waktos kapribados kanggo ala kadar cumarios, mugi-mugi manten asing dijantenkeun jalmi anu soleh monggo Allah Subhanahu wa taala. Oge teristimewa yang sedang berbahagia nyaeta kedua mempelai anu parantos diakdu nikahkeun saderek Anwar sinareng saderek Dewi anu tos janten suami istri yuk kurang sadayana doakeun mudah-mudahan ieu panganten anu ayeuna tos janten rarabi nu tos janten suami istri urang doakeun mudah-mudahan dina pada jodohna sing panjang tur barokah, mudah-mudahan dina rumah tangga sing lambat laut, sing lambat lambut cekolot namanya punya sing lambat lambut ieu panganten sing lambat lambut naon ai lambat cek bahasa urang nama lambat malil lila ari lambut teh nyaeta beuteung sing lila Mang Anwar dina beuteungna eta lambat lambut Bu. Mudah-mudahan ieu panganten teh sing jadi panganten super sakali asup langsung namper nya abeh geura boga anak sabab eta anak teh panguat dina rumah tangga leres teu Bu. Sabab urusan rumah tangga mah nu mana bae oge kan keur belajar, maka dina ieu pangaosan khususna nyaeta minangkana nasihat kanu janten panganten baru umumna mah ka urang panganten baru tut aya ini baru tut aya gitu. Doakeun mudah-mudahan ieu sabab ningalina mah jigana ieu teh sadayana santri ibunya carogena oge santri istrina oge santri, doakeun ku sadayana mudah-mudahan dina pada rumah tangga na kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak ibu, kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak hartina kacai darek mandi kadarat darek salat amin ya Allah ya robbal. Isim abdi teh ningali ayeuna ngarna teh mah Ahinal Kiram rencang sim abdi Bu teteh santri ya alhamdulillah ieu wengi ayeuna ibu-ibu asup kana YouTube Bu. Aya ya Al Mukarram Bang Kemet, lihat channelnya Bang Kemet terar engke subscribe subrek bahasanya gitu, like and comment, mudah-mudahan anjeunna sing diberkahkeun ku Allah. Amin. Ya makana ibu ngaji langsung nundutan bisingan ke ngacah ka center bahaya tah ya. Alhamdulillah para hadirin sadayana dina satu acana sim kuring ngalajengkeun kana naon maksud anu dituju saja anu dibawa langkung ti payun yu urang sasarengan puja nu janten panghias rasa urang sanggakeun ka Allah anu maha kawasa, puji anu janten panghias hati urang dugikeun ka Allah Rabbul Ijati, syukur anu ngajantenkeun pangbubuka catur urang haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu maha ghafur, nu mana dina wengi ayeuna nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu lugina, takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar, cunduk kana waktu ninggang kana mangsa nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu lugina urang sadayana dina wengi ayeuna kumpul merbayaksa dina ragi tolab ilmu dina raragi pangaosan, mudah-mudahan urang sadayana sing digolongkeun ku Allah jalmi-jalmi anu senantiasa bersyukur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal, amin ya Allah ya robbal. Hayong budi lebetkeun golongan anu syukur hayong, sabab jalma anu syukur mah ibu bakal ditambahan eta rezeki nu aya. Urang lamun ayeuna ibu-ibu dina ngaranna teh mah jero kutang, biasana ibu-ibu lamun nyimpen duit sok dina jero kutang, bener apa henteu eta? Ibu-ibu malamun teh dina jero kutang besingan kapangi ku salakina dibelikeun rokok
nya makana disimpen teh dina benda-benda rahasia cenah gitu. Lamun paling banterna dihandapeun bantal anu numpuk katea eta Bu nya. Ta ieu mudah-mudahan ibu jamaah sadayana ieu urang sadayana kumpulna dina ieu wengi sing hayeuna ngarna teh ngengingkeun rahmat Allah, ngengingkeun panghampura Allah, ngengingkeun nyaeta karobak tabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Naon sababna ibu jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu acara teh acara anu sangat istimewa, anu sangat luar biasa. Sementara diayakeun, diundang, dikumpulkeun para ibu jamaah sadayana, bahkan ayana pangaosan, bahkan ayana pangajian, ieu teh merupakan panarik rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana uihna tina ieu tempat sing nyaeta dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sababan ngaji mah ibu kitu cek Kangjeng Rasul iza marurtu min riyadil jannah farta'u, di mana kala anjeun ngaliwat kana taman surga farta'u beracara ricing. Para sahabat tumaros ka Kangjeng Rasul, wa ma min riyadil jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman sorga baginda Rasul? Cek Kangjeng Rasul mujalasatul ilmi ay mujalasatul zikri, tempat tolab ilmu, tempat ngaji, ieu teh adalah nyaeta taman sorga. Urang lamun kabayang ibu sok ningali film India tara ibu eta lamun dina film India sok katingali taman teh nya nu disebutkeun kembang-kembang ngajalajar sabari aya kursi di hareupna teh aya balong, di dieu aya nu disebutkeun Sri Devi, di dieu aya sahrukan sabari kikeun indah eta sorga cek bahasa duniana. Tah ieu teh taman sorga hakikatna ibu sabab ieu teh tempat ngaji cek Kangjeng Rasul partau. Geninganan pan aing ngaranna teh mah di taman masuk pinuh ku kembang-kembang, di antara nasok aya nu entep dina kembang teh 51. Sabaraha cenah? 51. Nomor kahiji nok sok entep dina kembang teh nyaeta laleur. Nya laleur ayeuna sok entep dina kembang barang teu laleur mah ngan lamun entep teh taradaykeun lila plek balik deui. Tak berarti lamun ayah ibu-ibu ayah bapak-bapak anu hadirna karena eta kembang teh ngeun saukur napal doang terus balik deui dak da eta kieu ge guru balik deui tah eta teh nu kitu ngaranna lal hampura ieu kalaleur mun aya nya. Nomor kadua sato nu sok nempel dina kembang anu eta kembang teh sok ayana dina taman nya eta nu disebatkeun papatong nya. Ai papatong lamun ku urang sok ditingali-tingali, lamun ku urang dilenyep-lenyep eta papatong mah ye lamun entep teh nya eta dina tungtung dahan. Leres teu? Papatong masuk aya teh dina tungtung na mangkana sok dilegeutan ku budak leutik mah. Nya ta eta berarti lamun ayeuna umpamana jamaah datangna teh cicingna teh pangajianna teh ditungtung beh. Nya berarti eta jamaahna teh kos papatong hadirna teh kos papatong ayana di juru doang kahade salah ayeuna ngaranna mah lalaki bisingan jeung awewe ayeuna ngaranna mah pacabak-cabak kos papatong nya. Nomor katilu sato anu sok entep dina taman nu sok entep dina kembang teh nyaeta nu disebatkeun kupu-kupu. Ai kupu-kupu mah bu eta tingali kupu-kupu mah napelna dina kembang teh cek kembang cicing dina kembang nama ngan sakedeung geleber deui eta kupu-kupunya. Berarti lamun aya jelema hadir cek di tengah hayang kiih anak ceurik arek balik berarti eta kupu-kupu. Bener teh bu? Bener. Aya deui sato anu sok entep dina taman teh nyaeta Bang Bara. Apa teh Bang Bara? Eta Bang Bara mah ibu lamun teu mah antep, lamun teu mah entep, lamun teu mah datang karena eta kembang sok disada sakitunya eta Bang Bara mah disada wae. Berarti lamun teu mah aya jamaah, aya ibu-ibu,
aya bapak-bapak kiai mah keur cacahan, kiai mah keur ngaji, kiai mah keur ngaos, ibu-ibu mah teu daekeun cicing, ngomong bae ngobrol bae pedah-pedah bilirna opat, nu kitu ngaranna Bang Bara. Saha teh nu ngomong hayo nya ta eta teh Bang Bara. Aya nu nomor kalima nu hadir dina eta kembang nu sok entep dina kembang eta anu paling istimewa odeng. Naon sababna eta odeng istimewa? Odeng mah lamun antep kana kembang teh ceuk lila dina eta kembang disesep saripatina, disesep rasana, sanggeusna disesep ka karak balik hiber eta odeng napal dina tangkal telami eta manehanana cicing dijadikeun ayeuna tina eta odeng teh madu. Iyalah jamaah di manakala ngaji cicing bener ngadengekeun bener ngaji niatna karena Allah, setelah itu balikna ka bumi masing-masing eta ilmu anu benang baik di pengajian ataupun dina masalah acara PHBI diamalkeun dina kahirupan sapopoena, maka eta ilmu ngajadikeun madu, ngajadikeun kamanfaatan, ngajadikeun kabarokahan, nu kitu ngaranna adalah odeng. Mudah-mudahan di urang sadayana sing jadi odengnya anu mere manfaat, amin ya Allah ya Robbal alamin. Pan aya ibu-ibu ngaji pengen syukur ngebrehkeun pakaian doang meureun di ditu mah nya, kadang-kadang poe Rebo bajuna hejo, poe Kemis bajuna koneng, poe Minggu coklat, macem-macem ceuci ieu baju anyar ieu nya, ceuci dibejakeun sok kitu. Padahal orang sadaya nak ngaji teh semata-mata niat neangan ridho Allah. Sabab jalma anu ngaji mah boro-boro keur hadirna kakarak ngalengkah kurang sampean karena menuju tempat tolak ilmu, maka eta sadayana dosana tos dihampura ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Para ibu jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah, wengi ayeuna alhamdulillah aya mubalik dugikeun ka 3 nya, bahkan tadi guru urang sadayana tos ngaos yesim kuring ka ayeuna ngaratama di tengah-tengah geus mah geus panglemetna nu terakhir aya zuriyah Rasul urang sadayana sing takzim, amin nya. Ieu masya Allah tabarakallah ibu jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah, maka ku ayeuna kitu urang sadayana sing cinta ka Kangjeng Rasul, sing cinta ka zuriyahna Rasul, sabab ayana urang teh ieu sabab ayana Kangjeng Rasul. Maka ketika ayat zuriyahna Rasul pun urang teh kudu selalu tambah-tambah cinta, tambah-tambah mahabbah. Mudah-mudahan cek tadi teh ya urang teh menang syafaat, amin. Cinta ibu ka Kangjeng Rasul, cinta osok maca sholawat ka Kangjeng Rasul, osok. Bu saha jalma nu maca sholawat sakali man sholla alayya wahidan cek Kangjeng Rasul. Saha jalma ayeuna orang Gunung Bunder, orang Pasir Kondang maca sholawat ka kaula cek Kangjeng Rasul wahidatan sabalik, maka sallallahu alaihi asron Allah bakal mere rahmat ka jalma anu sok maca sholawat sakali nya eta 10 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saha jalma nu maca sholawat sakali Allah bakal ngahampura 10 dosa. Saha jalma anu maca sholawat sakali ka Kangjeng Rasul Allah bakal ngaluhurkeun 10 derajat, berarti istimewa jasa eta sholawat. Alhamdulillah. Makana urang yuk sasarengan mudah-mudahan dina wengi ayeuna urang maca sholawat di aku umat Kangjeng Rasul nu cinta ka Kangjeng Rasul oge di hadiran aku zuriyah Rasul. Mudah-mudahan urang sadayana di dunia menang syafaat, di akhirat menang syafaat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap maca sholawat? Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana firlana mamada fi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana mamada ya wasi'al karami kamana jalan ka Jogja ka dieu ka sisi cai kamana
jalan ke surga ka dieu ka tempat ngaji ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ayo dulur saradia mangpengker hirup di dunia amalkan sampurun jaga di akhir muasulaya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya kini dina jublag baju berem dipowekeun nini rada gebleg rek dibelem teu daekeun ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ampuran nya alaya da cuma salawe 25 oleh kelapa sawit awewe zaman ayeuna soleh namun boga duit ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Banjaran ala belut kaciguha paeget panasaran sebegelut jeung mitoha ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami kaditu kapalih wetan kadieu kapanggilingan minantu nurada edan mitoha ditampilingan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami brengsek menyai minantu nampilingan kolotnya polong we teh ngantu teu barang dibere ayeuna anakna dah yang bener dah barang maca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangga sasarengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Muhammada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Salawat urang anu sakali sing dibalas ku Allah ku 10 rahmat amin. Mudah-mudahan urang sadayana sing ngingkeun syafaatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Yuk kita beranjak saja dalam pengajian malam ini, dikarenakan masih ada mubalik yang ingin menyampaikan ataupun yang mau menyampaikan tausiahnya. Kita singkat saja. Pada malam ini kita bahas tentang masalah sabda Rasul, yang mana kata baginda Rasul, arba'atun min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrarun wa mujalasatu salihina wa rizquhu fi baladih. Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kinten-kinten upami sim kuring naros ka ibu-ibu hoyong jadi jalmi anu bagja hoyong, bapak hoyong jadi jalmi anu bagja hoyong. Mudah-mudahan urang sadayana dijadikan ku Allah golongan jalma anu bagja di dunia, bagja di akhirat, amin. Cek Kangjeng Rasul ada kunci opat kunci na pikeun manusia anu hayang ngengingkeun kabarokahan, anu hayang ngengingkeun kabagjaan, anu hayang ngengingkeun kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana diasupkeun golongan anu bagja tur bahagia, amin. Ibu hayang bahagia apa hayang beunghar? Hayang bahagia apa hayang beunghar? Bahagia ulah ayeuna bahasana dua, hayang bahagia hayang beunghar tong ngaranna lain pilihan belangko nu kitu mah nya. Urang mendingan kene bahagia sabab ai jalma beunghar mah kadang-kadang ibu jalma bro di juru bro di pantong ngalaya di temah imah jabrik di kolong jamrong di pipir cek paribasa kalau teh mah kadang-kadang eta harta nu sakitu lobana dibere panyakit ku Allah Subhanahu wa taala teu pira hese hitut. Masya Allah eta kabagjaan dunia teu aya nanaonan, dibawa ka rumah sakit, datang ka rumah sakit ninina nya eta ngarata ngomong ka incu-incuna ujang bager gerak ka dararieu eta harta nu sakitu lobana ka hade ulah diparaseakeun gerak ka dararieu dararatang eta incu-incuna anak-anakna dararatang ngalongo kanu jadi ayeuna ngareta maninina aya di rumah sakit. Bahkan incuna nu mawa buah nu mawa kadaran sagala enda ditanya nini ai nini hoyong ya buah ujang anini mah pait ngadahar jeruk mah atuh sugan ayeuna ngaranna mah apel ge pait hayang martabak atuh nini boro-boro martabak ge pait sugan atuh hayang ayeuna ngaranna mah sate tuh sate Madura empuk ngeunah lah boro-boro sia ngomong-ngomong sate pararait sadayana budak pararait atuh nini hoyong naon atuh gerang ngomong ti kami dilaksanakeun aing mah hayang ge utah. Masya Allah panu gering mah kitu bener teu ditanya hayang ieu embung hayang itu embung pati tanya hayang naon nih hayang utah cenah panu gering ngaranna ge nya tah ieu tah cek tadi teh ya ketika ayeuna ngaranna teh mah beunghar teh teu ngajadikeun ukuran kajenteng harta seueur kajenteng harta loba tapi di manakala dibere panyakit beh ku Allah eta harta nu sakitu lobana teu aya nilaina jeung teu aya hargana eta keur gambaran dunia apalagi mungkin manakala di akhirat la yanfa'u malun wala banun illa man atahu biqalbin salim teu aya manfaat harta beuh teu aya manfaat ayeuna anak lamun sakirana ieu anak bakal nyilakakeun angin anu bakal manfaat eta adalah qalbin salim hate anu salamat akidah anu bener mawa amal soleh anu seueur maka etalah amal pahala nu bakal kapetik galina ka ala buahna kahasilkeun sadaya permaksudanana ku ayana amal soleh bakal diasupkeun ku Allah kana surgana Allah amin. Tak kitu makana mudah-mudahan urang digolongkeun kana golongan jalmi anu
bahagia kunci nak kebahagiaan teh cek Kangjeng Rasul. Lamun menurut ayeuna bapak-bapak nomor kahiji antakuna zaujatuhu sholihatan, ngabogaan bapak ya mang santri ya pamuda aya ieu pamuda nu jomblo aya geura kawin mang kadang di kiamat nya geura kawin lamun teu boga ayeuna ngaranna teh manu disebatkeun biayana geura usaha supaya geura cukup bekalna maka cek Kangjeng Rasul manis tato aming kumul baah paliata jawad lamun geus boga jeung bekalna silahkan kawin sabab tina kawin teh aya syarat aya sirit aya sorot aya syaratna pan nya henteu ieu ayeuna ngaran teh mah cekolot teh mah yeuh memangna anak aing ayeuna mah ngaran teh mah main dibungkus ku bungkus kusam atana dibungkus ayeuna lauk asin hartina sadayana ge aya syaratna ta ieu makana cek Kangjeng Rasul boga anu ngajadikeun kabagjaan teh antakuna zaujatuhu sholihatan boga pamajikan sholihah eta pohara jasa. Lamun ayeuna bapak-bapak lamun ayeuna pamuda ngabogaan pamajikan anu ngajadikeun pamajikan sholih maka eta teh ngajadikeun kabagja ngajadikeun kabungaan sedengkeun pan aing ngaran awewe sholih mah cek Kangjeng Rasul khairun nisa al mar'atu iza nazarta sarratka awewe soleha teh nu ngajadikeun kabungahan bapak-bapak nu ngajadikeun kabungahan pamuda nu ngajadikeun kabungahan salaki eta ciri awewe solihah teh di mana kala ditetep di mana kala ditingali ku salakina awewe solihah mah sarotka ngabungahkeun bu di tempo teh isi ngeliatin aja tahu aja sekarang malam Jumat ayo bahasa kieu bunga eta salaki nempuh pamajikan balik di Jakarta rebuk sagala endang geus nga SMS di jalan geus nga WA ayeuna ngarat mah di jalan yang aa pulang geus mulai bersah bersihnya dirapih-rapihkeun bahkan ayeuna ngaranna teh mah kamar oge ayeuna ngaranna mah dirapihkeun budak sararaja digeulagahkeun pindah ka ditu nya bahkan lamun teh mah ayeuna can sareng geura sararek ka ditu horenganan salakina rek datang ti Jakarta eta awewe anu salihah mah bunga sabab salakina rek datang geus dicokot ayeuna ngaranna teh mah nu disebatkeun anak minyak nu disebatkeun wangi mulai ayeuna ngaranna teh mah dikocrok-kocrok dina kamarna supaya seungit nya bahkan manehanana buru-buru dangdan tah supaya dina nalika ditingali ku salaki teh bungah mulai manehanana make ayeuna parfum anu merek mahal mulai ayeuna mimiti kelek bisingan bau yo belah dia tukangna bujurna bisingan urut itu ya bahkan teu malah supaya seungit eta teh keur ngabungahkeun salaki maka ketika barang datang keneh ayeuna ngaranna teh masalaki barang dina panto assalamualaikum waalaikumsalam isya dong kang damang alhamdulillah eta nyandak naon geuninganan ada ngabuntel-buntel kitu ieu kesayangan ayeuna mamah naon martabak telur kayak susu neng ya enggak ya kalau susu mah dulunya itu kenyal kayak yang dikatakan apa yang namanya kulub telur tuh ya nya lamun ayeuna ngaranna teh mah geus nini ka karakta kos martabak telur nya geus ayeuna ngaranna teh mah geus kenyal-kenyal nah kituna peot nya Masya Allah tabarakallah dipandang ditingali cek pamajikan anu solihah teh bau ayeuna ngaranna teh mah bade neneh heula apa bade mumuh heula Masya Allah bunga eta salaki mun ngabogaan pamajikan anu solihah ciri saeutik we boga ayeuna pamajikan solihah mah mun ditingali teh bunga salaki teh eta kabungahan rahmat pikeun pamajikan rahmat pikeun pamajikan berarti salakina ridho manakala seorang suami ridho terhadap istri maka Allah pun meridhoinya amin itu ridho Allah ridho ayeuna zaujah fi ridho zauj ridhona Allah aya dina ridhona salaki
ridho Allah fi ridho zauj hartina ridona Allah pikeun eta pamajikan aya dina ridona salaki lamun salaki ngarasa bungah ningali ka eta pamajikan maka ketika kabungahan eta salaki dibalas ku Allah surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin. Makana awewe mabuk paling gampang asup kasar gateangan dari dona salakiah Neng Dewi ulah kaditu anjen ayeuna geus boga istri geus boga salaki tah teangan ridho salaki cek paribasana teh mah rek lempang kaditu awas lamun teu aya ridho nu jadi salaki ridho teh salaki andai kata maut maka seorang istri eueuh deui pangbalikanana angin surgana Allah subhanahu wa ta'ala ku gampang Pak pamajikan mah neangan sorga dina nalika hayang menang karidhoan Allah teh tinggal neangan karidhoan salaki gitu. Wa iza amarta cek Kanjeng Rasul di mana kala lamun marentah anjeun ka pamajikan anu soleh maka atoatha eta pamajikan teh nurut kana sakumaha parentahan nu jadi salaki. Pansok aya dina zaman ayeuna mah ibu-ibu teh sok ngomongkeun dah cenah kiai pan eta nyeusehan teh kawajiban salaki pan eta ngurus anak teh kawajiban salaki pan eta ayeuna ngarna teh manyangu teh kawajiban salaki usaha kawajiban salaki yaitu kewajiban salaki da kami mah pamajikan ngan saukur sawedak jeung ngadang kakos bakakak jadi eueuh kawajiban eta mah kawajiban salaki laras memang ibu eta nisbatna ngurus anak da eta teh anak menang salaki kawajiban salaki peperih nisbatna jadi kolot 8 bulan ngakandung tah maka dina nalika geus lahir memang kawajiban salaki dina masalah ngurusna ngan ieu salaki teh cek tadi teh katungkul bu kumilarian apakah nu jadi anak nu jadi pamajikan kajen teuing peuting teu mamrih peuting berang teu mamrih berang hujan di payungan teu ayeuna ngareta mah leueur diitekan poek dicaangan keur ngabelaan pamajikan ibu lamun ningali ayeuna kasabna salaki ibu di Jakarta manta karunya eta norona teh manu disebutkeun kasange kabujur-bujur pariksa ku urang eta tak salaki urang urut mawaan batu mending hararideung dampal oge kos tuang ayeuna ngarata manu disebutkeun paring ngagaplokan ayeuna galangan nepikeun ka jalalebrak keur saha eta teh keur pamajikan supaya ulah kalaparan sabab aya kawajiban pan salaki teh milari napakah wajib ieu ka ayeuna salaki nganapakahan kanu jadi eta mah kawajiban eta mah wajib eta mah tah maka ku sababiah kitu ieu masalah ngurusan ieu jeung itu masak ieu jeung itu nyeseh ieu jeung itu maka eta mah kawajiban pamajikan sabab salaki mah wajibna teh usaha makana bu ya dengarkan bu ya lamun ayeuna ibu boga salaki ieu ngedul nya supaya ayeuna rajin usahana eta ulah poho unggal peuting susuan unggal peuting sabab pan salaki mah kos tuyul lamun ti peuting dibere susuna loba eta ti borangna usahana giat nya maka lamun ke rumah mah kaget suceng ge nya gitu ayeuna anaknya nyusu salakina ngabonceng tah eta supaya ayeuna semangat di mana kala diparentah eta ayeuna pamajikan neng geulis dititah ieu itu dahe eta kol salaki teh bunga bahkan usahana ge giat semangat tapi lamun ayeuna datang ka imah zaman dulu beh pamajikan nyeri hate eta cek salakinya apa nya urang kadang-kadang isuk-isuk manyun berang manyun eta kasalaki bingung aing kumaha ieu kadang-kadang tepuku masalah teh pan awewe mah sok ayeuna jamadut tuh pan ngaku anu bosok mah gitu nya eta isuk-isuk manyun berang manyun sore manyun tipeuting manyun aing bingung pamajikan aing manyun bae teu sadar horenganan manyun teh ora keneh palingan teh nya itu para jamaah sadana tata kadang-kadang masalaki nyeri nya aing masya Allah hanas teh jauh-jauh urang geus mangmelikeun ieu mangmelikeun itu dina nalika dititah teh bahasana ge mamah ayeuna malam Jumat lah papana harareudang anak geus loba ngomongkeun ku sebelah ngorak bae malam Jumat eta ampug-ampugan ka salaki
pancenah cek kiai ayeuna ngarna teh malam Jumat teh pikeun ayeuna ganjaran anak maehan ayeuna kafir Yahudi geus malalodar di Palestina tuh nya di Israel ayeuna ngarna teh mah Yahudi nage ka Israel eta ngajak ayeuna malam Jumat ge nya makana di mana kala diparentah sing nurut sing ngarti Bu lamun salaki di kamar oh nya kajen teuing keur nempo ayeuna sinetron Ikatan Cinta wayahna pareman sabab keur ngadeh ieu mah masya Allah ayeuna ngadehem sakali lah bapak kagok can iklan ngadehem 2 kali budakna can molor can sare kukus kieu teh ge udah ngadehem dia kukus teh can salat Isya kagok nungguan iklan heula urang mah kadang-kadang salat Isya ge nungguan aja nungguan iklan bener tuh duh masya Allah tabarakallah makana tah di mana kala diparentah awewe anu solehah manurut kana sakumaha parentahan nu jadi salaki sabab eta nurutna awewe ka ayeuna ka salaki termasuk wajib ari tadi mah usahana nitah ieu jeung ituna minangkana eta mah wajib ayeuna ngaranna mah irsadi tapi lamun ayeuna nurutna pamajikan kanu jadi salaki eta mah wajib syar'i wajib agama eta awewe anu solehah teh di mana kala ditingali pibungaheun salaki di mana kala diparentah nurut kana parentan salaki di mana kala teu aya eta salaki wa iza gobta di mana kala eueuh anjeun salaki maka eta si awewe hafazotka fi nafsiha wa malihi hartina di mana kala teu aya salaki eta pamajikan anu solihah mah ngaraksa kana dirina ngajaga ngaraksa kana harta salaki ieu ulah kieu zaman ayeuna pan kadang-kadang boga salaki teh nya usaha ka Jakarta salaki mah ceuk tadi nepikeun ka sangka bujur-bujur eta pamajikan mah diimah kedeung-kedeung OTW borok ku bebeja ku ayeuna ngaranna mah minta izin ka salaki kadang-kadang ayeuna mah pan geus loba awewe teh nu bisa motor leres teu main berang-bang bae rek kasegok rek ngabaso rek ayeuna ngaranna teh manu disebutkeun anak ka Cikampak rek meuli obat ayeuna ngaranna teh manu disebutkeun kecantikan supaya glowing kadang-kadang ayeuna mah boro-boro ayeuna ngaranna mah bebeja Bu eta lamun keur umpama teh aya salaki ka hade minimal urang minta izin mama ayeuna ngaranna mah papa teu naon ka salaki ieu pan sok aya umumna di urang mah nya salaki jeung pamajikan teh lamun teu neng bener teu nya aya oge lamun belah kolot nama emak bapak abah nya eta nu disebutkeun anak emak beh dieuna aya bahasa aya oge bunda geus ambeusna kitu lamun teh mah papa mama nya wajar bahasa ieu ka ajeuna keluarga urang aing marek manggilna teh papa mama silahkan ieu marek manggilna teh ayah ibu boleh aing marek panda bunda mangga aya panda mau kemana panda mau macul dulu umpamana teh naon urusan keluarga ieu da keluarga urang rek naon saurusan ayeuna ngaranna mah atuh mah liweuh besi mah nya aya nyebut panda ayeuna ka saha umpamana nya itu silahkan saja bahasa manu penting urang teh romantis tah eta Bu jadi kabagjaan manusia di mana kala ngabogaan pamajikan anu soleh antakuna zaujatuhu solihatan ngabogaan pamajikan anu soleh nomor kedua wa auladuhu abroron boga anak anu saroleh anakna balalager anakna nurut eta nu jadi kolot bungah amar watasuta bungah anu teu aya hinggana boga anak ayeuna Pak dalapan usum lebaran masya Allah boga anak saroleh mapan ngeunaheun nganturan saurang sarantang baheula masuk mama warantang leres teu aya keneh rantang di dia aya sok mama warantang ayeuna mah geus ayeuna ngaranna mah geus teu berlaku eta sok nitah ayeuna mah mawa sarantang dibawa ka umina ka bapana sarantang nu kahiji nya di jerona teh aya daging aya nu disebatkeun na orek aya oge nu disebutkeun na ayeuna kulub ayeuna buncis baheula mah nya aya buncis teh nya buncis teh buncis nu sok kana kelek kitu para jamaah sadayana eta nganturan Pak
boga anak 8 sadayana saroleh bisa urang 1 juta rek lebaran boga 8 juta cek bapak nak mak lamunnya horek balagar kieu mah boga we urang 20 mah nya cek mana bapak ngeunah barang kami reject boga 20 teh pan ngaheujeunkeun anak sia lain ngaranna teh manu disebutkeun ngeunah gitu pan ngeunah entah boga anak 8 kabeh balalageun ulah ieu mah boga anak ngan 2 da sebab kabeh gara rebleng nu ieu teh karunyaeun ka kolot nu ieu ngalawan ka kolot lebaran mak aya pangiriman teh lah boro-boro si eta na ge teu balik ayeuna teh ngajahkeun ayeuna keur di Jakarta keur mareman naudzubillah summa naudzubillah min makana eta nu jadi kolot lamun boga anak ayeuna ngarata matu soleh nyeri masya Allah ya karasa ku sim kuringnya disentak deh ku ayeuna ngarata mah anak eta hate kolot beda bener teu makana ieu cek Allah dina Al-Qur'an nu jadi anak teh wala taqul lahum ulah sok ngomong hoi pan budak ayeuna mah beda baheula mah nisbatna boga anak teh rek lebaran teh rek bulan puasa teh ngarala suluh minuhan para seuneu encan ayeuna ngaranna teh mah ngalaparabna jeung embe supaya ayeuna ngaranna teh mah lebaran henteu ayeuna nu disebatkeun naon capek mantuan kolot encan ngalacaina encan ngala ieu ituna tapi budak ayeuna masya Allah rek dahar bae nanyakeun mah makanya sama apa mah baheula mah teu kitu asal aya ngaranna teh mah kejo lauk asin gajeng geus 2 poe di dahar bae nya ayeuna mah masya Allah makana hese bu makana penting mudah-mudahan ieu silaturahmina sim abdi doakeun ku sadayana ieu sim abdi keur keamanahan kudu janten sepuh minangkana pasantren an ayeuna santri-santri nu jadi alajar mudah-mudahan santrina sing saroleh tur solihah mudah-mudahan be ieu mah hitung-hitung siar ibu-ibu ngagaduhan anak anu soleh tur solihah hayang boga anak soleh tur solihah geura asupkeun ka pasantren sabab di pasantren ngadidik lamun anak aya awewe aya bahasa kitab akhlakul banat ti mimiti akhlak kahiji nempikeun kajut ka opat eta teh nyaritakeun akhlak budak awewe tata cara make tiung tata cara calik pan awewe jeung lalaki teh ti ayeuna calik teh beda dina kitab dia lamun ayeuna awewe ye dina calik teh kudu kita emok putah ye sunahna ye naon sababna lamun kieu bisingan parawana teh ngaranna teh mamolongo pan sok aya eta teh nu disebatkeun leungitna ka parawanan teh ku sebab jabarahna calik awewe punten lamun lalaki kieu nya lamun istri mah kieu adab-adabana dina kitab ye supaya non rapet nya rapet sariwangi pas dibuka ku salakina masih kene orsinil pan ayeuna mah awewe parawan namanya horenganan ai pas malam pertama tahunnya sudah tidak ada pan karunya makana kahade pak ieu tata cara akhlak adab pan lamun ayeuna parawan mah yeuh nisbatna seperti halna ayeuna pangantin aya empe malam pertama bener teu lamun randa mah teu aya empe nya aya ge malam lanjutan untuk selanjutnya gitu ngan istilah bahasa lamun ayeuna ngaranna teh mah randa mah cenah sok rada hebat goyanganana cenah cek batur itu para jamaah sadayana hartina di dieu teh nyaritakeun bahwa ngaran ayeuna ngaranna teh mah urang ngadidik anak nisbatna anak awewe anak lalaki aya aturan-aturanana aya akhlakul banin pikeun lalaki aya akhlakul banat pikeun awewe maka mudah-mudahan ibu jamaah sadayana ngagaduhan katurunan-katurunan anu soleh tur solihah teh sing daek diasupkeun ka pasantren amin sabab insya Allah wadah pesantren eta teh steril dari akidah-akidah nya eta nu disebatkeun luar daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah khawatir zaman ayeuna dokpul akidah dokpul akhlak dokpul adab ayeuna mah anak kakolot geus tengah hormat anak bahasana ge kakolot halo bro masya Allah sakali bahasana bokap nyokap bener tuh nyakop bahkan ayeuna ka wana ge wakaf wana diwakafkeun budak ayeuna eta masya Allah tabarakallah makana mudah-mudahan ieu urang anak-anak orang soleh tur soleh amin
nomor katiluna wa mujalasatu sholihin daek rerejengan jeung jalma soleh daek kumpul di pengajian nomor kaopatna warizku fil baladi boga rizkina ti nagarana ulah neangan rizki ka salaki teh ka Arab neangan rizki teh ka Malaysia eta teu berkah hayang berkah mateangan di lemur horenganan eta cek ahli kedokteran simkuring kamari nyaritakeun Pak Ustaz ini nih kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah banyak ini kandungan-kandungan obat kita cari rezeki nggak usah ke jauh-jauh di sini juga banyak tuh banyak burung-burung jadikan ini jadikan itu horenganan eta bener cekang jeung Rasul rezeki urang teh aya di negara urang cuman urang kadang-kadang teh teu nyaho urang mah kadang-kadang aral padahal lamun urang daek belajar ilmu daek sabar daek ngadoa eta ternyata di lemur urang ge rezeki teh pohara jasa kadang-kadang orang Medan mah orang balaleunghar di lemur orang bener tuh orang Batak orang Padang orang Madura aing orang Sunda na kurah balanja nah beh kedeng-kedeng balanja ka Batak kedeng-kedeng balanja ka Badak aing lemur orang teu balanjaan kadang-kadang beda saeutik be urang mah mending kana ka di situ puguh eta mah tetangga urang kadang-kadang urang lebih mengedepankan orang lain betul makana cekang jeung Rasul warizku fi baladi neangan rezeki teh di nagarana insya Allah eta lamun urang boga konsep anu opat hiji boga pamajikan solihan nikmat dina pamagat lamun ayeuna pamajikan boga ayeuna salaki anu soleh nya eta genah bu ulah ieu mah boga ayeuna ngareta masalah kitu kudung-kudung ngambok pan sok aya kitunya teu kaum salasa utik molotot pamajikan mah ya Allah geus sagala enda dicabak kadang-kadang isuk-isuk eta pamajikan karunya Pak geus ditah nyusuhan baju bener teu berang saeutik moekeun baju encan ka sore ngangkatan baju ai pasti penting mah ulah tetah make baju Masya Allah tabarok makana sing karunya mudah-mudahan para jamaah sadayana ieu minangka pepeling khusus kasim abdi oge khususna ka panganten doakeun ku sadayana ieu panganten sing dijadikeun panganten anu sakinah mawaddah warahmah mudah-mudahan ieu panganten cek tadi tiasa sing dijantenkeun keluarga anu tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sabab kunci tina ayeuna kesuksesan hirup eueuh deui kuncina mah ngan saukur ibadah ka Gusti Allah niat kawin hakikat nama ibadah niat yaitu oge hakikat nama ibadah maka ketika kita ingin berkah dalam kehidupan maka kunci yang paling terbaik itu adalah ibadah mudah-mudahan orang sadena dijadikan ahli ibadah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin terakhir ibu hoyong teu jadi ayeuna istri ibadah man hoyong teu sabab ayeuna mah pan gara-gara cek tadi teh HP nya cek tadi teh lamun keur ngomongkeun teh mah zaman ayeuna minangka salaki urang kadang-kadang boga ayeuna nu disebatkeun mukenana merekna Zoya kadang-kadang ayeuna nu disebatkeun dahar oge ayeuna nu disebatkeun anak dina ayeuna ngaranna teh manaon ngaranna teh mah kulkasna merek ayeuna Sak sagala enah geus diayakeun ieu jeung itu diayakeun tapi lamun boga salaki galak kadang-kadang nyeri bahkan henteu saeutik minangka salaki teh loba kagoda ku anak SMA makana penting ibu-ibu teh kudu jadi ayeuna ngaranna teh mah wanita teladan nya wanita yang dirindukan oleh suami maka kunci pikeun istri supaya ngajadi istri teladan istri anu dirindukan ku salaki kuncina aya 10 sabaraha aya 10 hiji bu dengarkan ya ulah sok daek ngiridit ulah sok daek ngiri diur eta kadang-kadang Assalamualaikum nu sabulan aya nu saminggu aya anu ayeuna harian oge aya nya ayah di dia ngaranna teh mah Bang Emok ih mudah-mudahan ulahnya gitu pan kadang-kadang ayo menang ngiririt mamake tiungna ge nyara rengsol dacan lunas tuh katampo dibenerkeun ulah dibenerkeun jadi kanyahoan beudina kitu nya ulah sok daek ngiririt nomor kadua na pamajikan mah yeuh lamun hayang jadi wanita idaman wanita teladan nya eta nu disebatkeunana bisa ngatur duit katiluna mun balanja ngirit kaopat namun di kamar genit nya kalima nak mun dicium sengit ulah bau ayeuna autan
gitu kagenepna ya lamun ayeuna ngaranna teh mah digoyangna ngajerit buluna sedikit mantak raos kana titip saterasna sim kuring bade pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.